Siang geus ngumbadang-dang cuang pican. Nunggu si Joni datang. Kunaon teu ku sia bae. Kan saya punya anak buah. Geus ayeuna telepon bae si Jonina. Pak, nah takdir. Mobilnya sudah lama cuma saya lapin aja, nggak pernah kita pakai. Komo pemajikan aing mah boro-boro dipake. Usapan ge henteu, kalau usapan berobat. Enggak poe. Hari ini Bapak masih belum ada rencana pergi-pergian? Lah, boro-boro jalan-jalan, pemajikan ge bisa jajanan. Iya, rumah roda mah teu daek, jalan-jalan bae. Nyaho corona. Si Joni belum bisa datang. Masih sakit gigi. Kunaon teu ti tadi nelponna. Mun ti tadi nelpon mah geus nyaho si Joni terek datang. Da keur nyeri huntu. Saya salah ya, Kang. Lain mikir sia teh ti tadi kehead. Geus ayeuna telepon bae si Borok suruh ka dieu. Kemarin udah saya telepon. Dia nggak mau. Dia lagi ngerintis usaha katanya. Jualan cilok. Geus si tok bae tuh. Kurang ngajar dia. Kurang ajar kunaon gitu. Kenapa? Kemarin dia saya telepon, bukannya jawab, malah di reject. Sabab si Itok geus teu nganggap sia ketua geng deui. Kan si Itok mesti pecat ku sia gara-gara si Itok boga bebene anak bandar getah. Dia saya skor, bukan saya pecat. Ari sia yang nyaho mah si Itok kerek gabung ka geng SSTG suak seok teu geunah. Teu nyaho mah. Masa?